Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khutaya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khutaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahhab li rizqan wasi'an wa tub 'alaina taubatan nasuha wa tub 'alaina taubatan nasuha. Hirup di dunia ukur ngumbara harta jeung anak fitnah nu aya. Kuatkeun iman tingkatkeun taqwa pasti salamet di akhir masa. Pasti salamet di akhir masa. Lobakeun pisan eling mati sabab ieu teh datangna pasti. Nyawa dipundut Rabbul Izzati mangka dihirup sing ati-ati. Mangka dihirup sing ati-ati. Datangna ajal diri sumera nyawa jeung jasad tuluy papisah. Anak kulawarga karumpul kabeh tuluy dibungkus badanku boe. Tuluy dibungkus badanku boe. Nu nganter jenazah tilu perkara amal jeung harta anak kulawarga. Harta jeung anak baralik deui amal mimilu nu jadi saksi. Amal nu milu nu jadi saksi. Umur manusia bakal ditanya
kawit lahirna dugi ka mautna waktu ngorana waktu sehatna sadaya pisan diperiksana sadaya pisan diperiksana tayang artina hirup di dunia salami hirup midamel dosa poho ke diri pasti cilaka nandangan siksa senenaraka nandangan siksa senenaraka Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khutaya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah